Hikmah surat Al-Insyirah sareng surat Al-Fil dina salat qobla subuh atanapi salat fajri. Kateranganana aya dina kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in halaman 30 hiji dina paslun fi sholatin nafli warok atani qobla subhi wa yusanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu jeung disunatkeun takhfifuhuma ngentengkeun salat 2 rakaat samemeh netepan subuh. Wa qiraatul kafirun jeung sunat macakeun surat al-kafirun kuliah. Wal ikhlasu jeung sunat maca surat al-ikhlas tanapi kulhu pihima dina 2 rakaat salat fajri tanapi salat subuh. Li khobari Muslim karena hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim wa ghairuhu sareng salian ti Imam Muslim. Wa waroda sareng tos kawarid aidan deui pihima dina salat sunnah 2 rakaat qobla subuh atanapi salat fajri. Alam nasroh macakeun surat alam nasroh atanapi al-insyirah. Alam nasroh laka tamat. Wa alam taro kaifa eta jeung surat alam taro kaifa nyaeta surat al-fil. Hikmahna wa anna man sanya-nyana jalma dawama anu ngadawamkeun tanapi mayengkeun eta jalma ala qiraatihima kana macakeun surat al-insyirah nyaeta alam nasroh sareng surat al-fil pihima dina 2 rakaat salat qobla subuh zalat mangka leungit anhu ti eta jalma illatul bawasiri nyaeta panyakit wasir tapi bawasir ambeien dea. Saha jalma anu ngadawamkeun salat sunnah qobla subuh atanapi salat sunat fajri salat sunat fajar 2 rakaat. Rakaat pertama macakeun surat alam nasroh, rakaat kadua macakeun surah alam taro kaifa eta surat al-fil. Maka insyaallah lamun nu gaduh panyakit wasir tanapi ambeien bakal leungit jalat anhu illatul bawasir mangka bakal dileungitkeun ti eta jalma panyakit bawasir ambeien tanapi wasir. Cara alami ngaleungitkeun panyakit wasir atanapi bawasir kita ngadawamkeun salat sunnah fajar tanapi qobla subuh 2 rakaat. Rakaat pertama macakeun alam nasroh laka sodrok dugi kaberes. Rakaat kadua macakeun alam taro kaifa nyaeta surat al-fil. Mangka insyaallah bakal dileungitkeun panyakit bawasir. Indonesiakeun bisi nu teu kaharti. Anak mandawama barang siapa orang yang dawam melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca surat alam nasroh atau al-insyirah. Di rakaat kedua membaca surat al-fil atau alam taro kaifa. Hikmahnya jalat anhu illatul bawasir, jalat mangka hilang anhu dari itu jalma illatul bawasiri penyakit wasir
atau ambeyan. Lah sunat payusanu al jam'u pihima, payusanu mangka disunatkeun al jam'u ngumpulkeunana pihima dina 2 rakaat salat sunnah fajar atau nepi qobla subuh bainahunna. Menurut Imam Nawawi tak sunat salat sunnah fajar teh atau nepi salat sunnah qobla subuh rakaat pertama macana surat Alam Nasroh Al Insyirah sareng surat Al Kafirun. Jadi 2 surat, sabab da Fatihah teh maca Alam Nasroh sareng Al Kafirun eta qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua maca surat Al-Fil sareng Al-Ikhlas. Menurut Imam Nawawi mah dikumpulkeun rakaat pertama surat Al-Insyirah teras Al-Kafirun, rakaat kedua surat Alam Tara Kaifa atau Al-Fil sareng surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.